cepengan saha ngaran nami hah Bebeng hah Bebeng sisi saha Bebeng sabaraha tahun 4 tahun kan awas tong diseng iya teh pagamelan Allah makhluk Allah matak bu punten ari jadi jelema ulah sok ngabeda-bedakeun jelema dihareupeun jelema ayeuna mah loba jelema nu beunghar teu wawuh jeung nu miskin aya nu beunghar di deketan nu miskin di jauhan sok aya nu kitu ari nu beunghar di akraban aya nu miskin di antep gengsi reurejengan jeung jelema miskin aya nu kitu Mang Bebeng Beng jeung saha ka dieu ibu di mana lembur di ditu jauh lempang ka dieu subhanallah tepuk tangan buat Mang Bebeng orang yang seperti ini semangat mengaji sing era tuh nu jarajak nu ngaroran nu calager manya bu punten abdi di dia penampilan jeung Mang Bebeng jauh tapi di hadapan Allah mungkin ini mengabedakan di harapan Allah lain ku akean, lain ku gelis, lain ku beunghar, lain ku miskin, tapi ku iman jeung takwa, ku hate jeung amal perbuah. Tah nu alus hate mah ieu. Moal ngobrolkeun batur, moal ngagosip. Benar. Ditanya we ne mah lamun connect. Lamun loading mah moal. Beng. Sok ngaji dara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duka dukuh duka acar nuangna dibarasehan duka tarunduh duka lalapar nu ngajawab salamna sorakna rada eueuhan. Daun awi daun gedang ngalana diparatikan manawi keur harudang cobi sorakna rada tarikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nunda lauk na karamba para bahayam na cecempeh nu dariuk cukup loba ngajawab salam tetamat kabeh. Melak jati sisi lowong di ceborang make cai bisi tadi keur malawung ajaran sakali deui. Siap raya aya ibu-ibu nu keur galau aya nu keur mikiran salakina teu buburu aya nu teu boga duit aya nu boga hutang aya. Astagfirullah. Terakhir mudah-mudahan ke nu ngajawab salamna ibu bari tarik ikhlas ridho sing lunas hutangna. Nu tarik amina berarti nu gede tanaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Bu, ikhlas nawalar salamna. Teka paksa. Ridho. Sadar. Terus taruhan teh. Suami abdi berpulang hajat sanggit awahan. Ieu teh nu hajatna teh bapak sahabu. Bapak Osim. Tungtungna en. Ari nu diangorencang sama Asim. Bapak Osim bojona saha? Ibu Dede pangantena nu bade nikah saha? Jang Fikri. Aya teu aya? Eta kasepnya. Alhamdulillahilladzi a'alla nikah wa nadaba ilaihi wa harrama sifa wa wa'ada alaihi
Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sing kompak. Wa qala Nabi sallallahu alaihi, Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sallu ala Nabi Muhammad. An-nikahu sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni. Al-hadis. La ilaha illallah, la mawjuda illallah. La ilaha illallah, la ma'buda illallah. La ilaha illallah, la matluba illallah. La ilaha illallah, la maqsuda illallah. Amma ba'du. Yo ibu abdi malami patali waktos parantos tabuh tilu kirang saparapat. Hapunten ka Bapak Osin, abdi yo ngaos mual lami insyaallah 10 menit cekap. Tong ngalepatkeun abdi Pak Osin jeung omat pengurangan kontrak. Da abdi mah teu salah datang kita tadi. Ngan ieu pan acara na ibu tadi kaselang ku ngacaprakna MC. Ku ngahaluangna kori, ku sambutan-sambutan. Itu teu salah jeung teu kudu disalahkeun. Nu salah mah istilah, ari mu balik disebut pokok, ari ditundun pangpanurina. Pokok-pokok nanahaun pang panuri nama cikokocok lugus dikobok ku 7 likur urang. Jadi ngaosna tong lami da ngaji kieu mah beda jeung di pasantren sapertos di Kang Haji. Ari santri di pasantren majang ngaji teh kudu tulu zaman panjang waktu. Ari ngaji kieu mah teu kudu lila waktu, uyuh singkat, padat, melekat, nu penting engke urang uih ti dieu nyandak ilmu anu manfaat. Berkat. Astagfirullah. Pantesan tadi atuh ibu abdi amprok jeung budak leutik di ditu. Sugan ieu pangajian teh geus bubar. Bedah budak geus baralik bari mawa keresek si horeng berkat pameret ti Pak Osin. Eta atuh budak balik mawa berkat bari sosolawatan. Sallallahu ala Muhammad, balikna menang berkat. Hanjakal guning saeutik meureunnan di leg-leg ustad. Astagfirullah. Hancur hatiku ngaji encan geus dipitnah Pak Osin ka ku budak gara-gara berkat. Tapi dah masalah berkat mah Pak Osin boro-boro ku budak. Abdi wae ku salaki bu kamari wangsul ngawas di Bandung ti Ciparai munang 2 jam teu ditanya ku salaki di Baudan. Beda abdi balik ngaji teu mawa berkat. Jeung salaki teh nyalahkeun ka abdi lain ka panitia. Beda abdi balik teu mawa berkat disangka abdi tas ulin. Maka punten ieu Pak Osin abdi tepikeun ka ayeuna nyeri hate ku salaki di Baudan. Gara-gara teu mawa berkat. Itu. Maka abdi mah engke daripada balik ti dieu abdi datang ka imah kudu pasea jeung salaki meuning ti ayeuna ribut heula jeung Pak Osin. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Mas ibu puji syukur ke Allah subhanahu wa ta'ala. Ibu dikempelkan di bawah tenda. Bapak sami ningalikeun ke abdi. Abdi calit di payunan ibu bapak. Kurang sami-sami maoskeun alhamdulillah. Tongdewan kang atos 3 tadi deui teh enakeun ka abdina. Teu doprek wae. Salawat salam ka baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paring angkat tibal saeutik. Urang maoskeun kalimat salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina
Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Shalawat heula ibu, siap shalawatan heula. Barokah keur urang lembur naon ieu? Neglasari sarua jeung kampung abdi. Abdi asli Tasik, katelakna calik di kampung Neglasari, desa Cijulang. Mung ayeuna ngumara domisili di sisi pantai di Pangandaran. Tapi di pantai ge jauh deui, kurang lebih 15 kilo ka lemur abdi. Jadi di ujungna abdi mah sarua we jeung ka Neglasari Dharma Raja kieu lah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Salatullah salam iringi ku hadro ala toha salatullah mullah ala yasin sadayana mullah ala toha salatullah mullah ala yasin. Iya sadaya jamaah doa namugi ijabah. Iya sadaya jamaah doa namugi ijabah. Sing sering angkat jaro pameka sareng Madinah. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Di aminan teu bieu. Ibu hoyong ka Mekah. Gaduh artos teu. Daftar acan. Ka Allah gratis. Ya Bu, da ari ka Mekah mah lain ku nisab ku nasib nu kuat mah. Datu saeutik jalmi nu geus beunghar geus leuwih ti nisab tapi ku Allah teu dinasibkeun mah teu ka Mekah. Kakangna abdi ibu geus kolot aki-aki nini teu gaduh dunya, teu gaduh banda, teu gaduh harta, ku keong hoyong ka Mekah. Subhanallah, kamari bulan Februari bareng umroh jeung abdi jaba geus daftar ka Mekah. Di mana ongkosna ti budakna dibere, da budak nu bungsu kawin ka aki-aki. Teh heula can tamat urusan tong Makassari buat pika keungeun ieu teh. Aki-akina ibu beunghar bos emas. Ya Allah, budakna kawin ka aki-aki bos emas, begitu nikah langsung orang tuana diberangkatkeun umroh, didaftarkeun haji. Kabitan teh kitu Bu. Sok bikeun anak euceuk tuh ka aki-aki. Tuh loba aki-aki. So pasti lamun budak euceuk dibikeun ka si aki itu euceuk ka Mekah hanteu anak euceuk ruksak ku si aki itu. Nu dihormat MC, ya nu mana MC teh? Oh eta grup hadroh. MC penertibuan si penata calagara, aki-aki nini nyebutna protokol, bahasa Inggrisna master of ceremony. Terbeda jika good morning selamat pagi, bujur morning enak sekali. Subhanallah, ya santri terus narikat acan. Subhanallah, jangan kudu bangga jadi santri. Bu, gaduh budak di pesantren tong nyeri hati lamun dihina ku batur. Jang jadi santri tong dihina ku batur tong nyeri hati. Komo lamun diledek santri budug tong nyeri hati. Justru hidup teh kudu bangga jadi santri. Naon sababna Bu? Santri nu ayeuna keur di pesantren adalah mutiara yang tersimpan untuk di masa yang akan datang. Hidup santri? Hidup santri? Ibu di pesantren ke budak ibu? Ayah budak ibu nu di dia di pesantren ayeuna? Ayah budak ibu nu ayeuna masih di SD ayah? Teang atuh sina balik geus rek murid jaba libur ayeuna. Jadi dihormat para alim ulama, para jengan, para kiai, para asatid, para asatidah, wabil khusus
Iya ibu nu dipayunan urang teh guru urang sesepuh urang kersana Kang Haji oge Umi sadayana garaduh pesantren mata cek abdi mah ieu paosin kunaon atuh geuning ngonang abdi padahal ajengan di dieu aya kiai aya mangpaatkeun welah anu aya Bu abdi mah tebih ti Pangandaran karunya ari ngonang tinu jauh teh kanu hajat resikona ageung sodako saeutik era gede eueuh gitu termasuk paosin oge manikat nawar ka abdi teh ari ngajak bari rame ari amplop lemah pret subhanallah ya orang doakan ibu guru orang sadaya moga-moga ku Allah diparanjangkeun yuswana tuh aya nu teu amin jika nu keheul ka ajengan udah balikan deui mudah-mudahan ya guru orang nu diparayun sing diparanjangkeun yuswana aparatur pemerintah manawi aya bapak kepala desa aya teh ya anu mana Pak Kuwu teh oh dipongker cicingna itu bapak RT aya Pak RW aya wabil khusus mual abdi tiasa ka dieu tanpa beliau abdi mual bisa tepung jeung urang Neglasari lamun teu aya anjeunna siapakah Bapak Osin selaku sahibul hajat bahkan sekaligus eta Pak Osin urek mayar abdi barican uring abdi teh nu mana Pak Osin teh oh eta oh iya Pak geuning masih ngoranya subhanallah sugan eta dipayun muka sekelain Pak Osin iya Pak Osin pantesan putrana Hasep eta putra pangageungna pangentennya subhanallah Bapak Osin sahibul hajat nu berbahagia ieu calon panganten iraha nikahna enjing berarti ieu cep pikri mah umi enjing teh bade bulan madu laras nya beda jeung tukang sound system eta aduh tengah poe di kacamata hidung kumis maplang sugan teh Adam salaki si Inul tadinya lu Kang rapikeun eta kumis Kang ulah sinanga mah juga jembatan leho Kang ari ngarapikeun kumis teh ari nyetrip kumis teh teh sunat Nabi Ibrahim nu disampurnakeun ku Nabi Muhammad gagabah ya pas sunatan Nabi Ibrahim nu disampurnakeun ku Nabi Muhammad teh hiji ngeuretan kuku teh ulah sok dipanjang-panjang ceukan dua nyetik kumis sing rapi ulah juga si itu kodieu kalau mah ipis moropan siapa moropan deui dua nyetip kumis nah tilu sunat ibu nyaprutan bulu hah sayang caruh ya teh bulu kelek kerok Pak ulah juga sayang manu opat ibu sunat ngarapikeun ngerok bulu sayang naon sih atuh bekaskeun eta we nya mun di lalaki sunat dikerok mun di awewe sunat didudut wah asal mun didudut wilujeng mencoba Bu Eti sia lima sunat naon ibu dihitan ya jangkus dihitan tah can atas iya nu dikumisan geus dihitan seberapa kali dua kali berdua atau erepon subhanallah ibu bu araya buaya tasah ya karunya ke panganten Bu orang geregdakeun 5 menit deui cep pikrinya dilepat sareng Ripki cep pikri hidup bade nikah naon tujuan nikah supaya hirup tenang tentram litas kunu dina ayat wa min ayatihi ngan cep Ripki mual pikri mual tenang mual tentram rumah tangga lamun teu aya modal naon modalna nu matak nenangkeun jeung nentremkeun wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah
modalna hiji mawadah dua waroh hiji naon bu sing tarik hiji dua hiji naon pak datenya ora kita tadi si bapak-bapak tadi di tubuh datenya ora kalah maroh jika nu bogoh teu ka hati abdi ya kayu betul bingung gak disebut ceng-celengan gak usik pacik ngora pak tong molohok itu dah abdi era dipongkeun gitu hiji mawadah dua warohmah bapak hiji naon pak dua warohmah lumayan aya saurang naon Cepikri ari mawadah teh ibu CINTA hiji huruf C dua huruf I tilu N opat T 5A hijikeun sing tarik hijikeun cinta abdi rek naros kalau dihanap ibu baheula pernah ngalaman bercinta pernah bapak pernah ngalaman bercinta pernah ayeuna ibu cinta masih aya tuh bohong ya bohong geus pareot tuh cinta aya icing tuh eta baladna tanu dikumis buuk na borem dianting eta buuk di boroban eta teh gaul GAUL ari gaul teh bahasana bu singkatan gaya anak kurang leuweung jaga bunga cicing halus buk di baru manceli di anting saya di udah soal malungkat bagus kemeja di baroban naik ngaji daripada botak korupsi sok bener aduh asa kehatian situ ditato ari jajan silok hidup baroban isuk konengan isuk ada jahean ya ya lain atau kajat mapausin meloba pisan ditinggalian ya teh awas lah katanya nutiluan tadi anak subhanallah bu itu kita gimana mirip artis mirip si tukul kak CINTA cinta ibu dia nyebut ayat kena cinta cek abdi mah teu percaya bohong kunaon panna ibu cinta abdi nyebut teu percaya ibu ngajawab cinta masih aya punten Cepikri yang namanya cinta tidak lama kunaon geuning cinta teu lami tara awet cinta tara lila da cinta masuk ke aku lain setan nah ayat cinta di dahar setan cik atuh bunga jauh ke simbalangan atuh riwo ari ngajijing pasien kieu cinta masuk ke aku jadi sok aya punten Cepikri yakin di pamajikanan Cepikri pasti gelis ibu ayeuna peot baheula mah da ibu ge kumaha gelis parawan mah urang awak yang ditilik digigir ditutup di hareup disawang ti tukang pasti bojona Cepikri ge kitu kan punten Cepikri lamun niat cinta kapi bojoan karena gelis yakin moal awet kunaon gelis ranculit indah kabina-bina ditilik digigir leungit ke ayeuna da ku Cepikri bakal dikeureuh geus dikeureuh baruh sok geus baruh ibu hamil 6 bulan mah leuweung jang pamajikan teh aya keneh bentuk tubuh geus 8 bulan mah teu puguh sok abdi make baju kabaya keur hamil 8 bulan di dina kursi salaki meuni molotot kunaon saya teh molotot lain cenah mama juga orang kadu astagfirullah subhanallah punten mata kada ya cep nikah ka istri tong karena gelis ibu boga budak pi pamajikaneun pi salakian tong ningali ku kasepna tong ningali ku harta tong ningali ku jabatan tapi lihat yang karena Allah cinta na karena Allah jeung tingali pi salakian anu boga hate nu punya rasa
Maksudnya punya rasa kumabu da loba lalaki ayeuna nu geus kawin kena-kena bisa usaha salaki teh pamajikan ditokir pagawean ngahinakeun ke pamajikan padahal pamajikan teh capek gawe amok-amokan leuheung lamun usaha salaki alobah ieu mah kudu hayang karik neplu dahar hayang karik am baju hayang karik rap ari pagawean nguseup jeung gapleh aya nu kitu buburu tara aya geuning keprok sih itu berarti itu korban kadang-kadang mudah-mudahan tersangka na aya ya punten cekerama irama bukan bahu berbintang bukan leher berdasi yang kudambakan pria yang punya hati riuh istri nu kumacet boga pi pamajikaneun tong ningali geulis pedah ayeuna alisna dimaskaraan bibirna di lipstik buhutna raraina wajahna mulus geulis tapi lamun pi pamajikaneun teu boga kaera dalam artian itu bukan istri yang sholihah lamun berani mengumbar aurat di depan orang lain. Jadi istri anu solehah mah nu gaduh kaisin pandai menanamkan rasa malu mengemas diri barang yang dikemas mahal harganya walaupun belum tentu enak rasa harupun salaki menikot redun udah redun leuheung bae mesin nutup aurat ge eta kalebah keluar awewe zaman ayeuna make arek minil ketat 2 cm di kana suapanana bujur ditongengkeun leuheung lamun mulus imah parat hapul pilu ya Allah singkayo segede kadal kaciri ieu teh budak kaera ye awewe punten ibu lain ngaram abdi make legging tapi kudu digamis luarna ieu mah di legging luarna teu make gamis baju anu merecet legging celana lepet gajinan anjing teh liar tipe-ting komo di dieu tuh kebon unggul bahaya make baju seksi aurat dibuka-buka diumbar-umbar ayeuna sok loba orai kobra liar tipe-ting butuh orai kobrana jadi karopeah sekali macet ngabahayakeun awas parawan geus sing boga kaera menutup aurat itu wajib awewe zaman ayeuna geus leungit sifat erana lamun marake calana nu salakina parawan dalolobana nongkrong di jalan jeung molna bari nembongkeun ping-pingna da make kolor akina majarkeun teh model gaul nyieun erok teu diukur makena paluhur-luhur da hayang kaciri tinggali ibu di jilbab magening geus ngini oge geulis kada mah lamun dibukakeun teh huis nanya teh kaciri jadi kaos kaki alus lamun dibuka mah teh perpecahan antar suku alias loromehon teh Allahumma sholli wa sallim wa barik ada cep ikri tau ngagugu gelis ibu tau ngagugu kaset itu mual abadi payudara nuhun miresotek keur parawan boga budak mah ilu obat komo kumaha lepet cepet-cepet lepet-lepet ge lumayan nah tuh hasem ieu ke hasem lepet oge teh kadaluarsa gagabah nyebut kadaluarsa jadi bisa terpercaya sok kang lupa majikan tong nyebut kadaluarsa singkatkeun hanapeun BH-na aya tanggal kadaluarsaan teh pada jeung susu Indomie dina hanapeun kemasan teh sok aya tanggal kadaluarsana ya eta mah teh aya matak berlaku untuk semua umur budak nyot aki-aki ngedengel kemasan elastis tidak mudah tumpah tinggal nyot tutup berwarna hitam mual karatan kan kena subhanallah namina ge atuh eta mah SGM susu gantung manis merek Sulaiman lepet nyaman ngantong aneh lamun dibawa ngarengkol sok epno
lamun dibawa nang karak pergi ceplok nogo soalnya apa cicing wah sok apa karena kenot kalah ngelap dina huntu karena itu kita nggak bahar masuk urat awat Sapikri bu ayah lanjut Sapikri awas tong karena gelis bojo bes hamil bu ya Allah ibu pernah hamil tuh sabaraha bulan 8 bulan pas ngajuru nyeri henteu jujur mumpung ayah tuh mumpung ayah nyilna nyeri henteu eta budak keluar lamun tadi heujeunkeun moal sok ngaheujeun heula salaki ibu balas ku setiap milu ngaheujeun teh bisi juga tetangga abdi ibu eta salakina ayeuna ningali pamajikan keur ngaheujeun rek ngajuru balas setiap pamajikan ngaheujeun salakina milu ngaheujeun pamajikan salakina gigireun mun tilu kali ngaheujeun pamajikan bae keluar orok salakina ge soro mau keluar koneng orokna teh sadagah-gagah nage lalaki Sapikri mual ayak lalaki lu bisa hamil tuh si itu ditato ngaboler ayo nama tuh ngeprek HP tinggal gagah seta gagah buuk di boropan ditato dianting sok sina hamil bisa mual rek di buruhan kok di 100 juta jangan sih sok kan sih bisa hamil heula gagah lalaki mual ayak nu bisa hamil awewe mabuk sanajan awakna leutik garing begang hidung irung sina hamil tong 3 minggu bisaeun 4 bulan 8 bulan ge mampu da boro-boro hamil ibu awewe mah mawa gunung dilatih ku Allah leres bu tingali cep isukan pamajikan hamil ya Allah lupa ngageang berat dibawa eta budak di jero 8 bulan rek sare cangkeng benang mun dibawa nang karak dibawanya ngigir sieun bahe dibawa nang kub sieun gitu matak sarena lamun nang kuban pamajikan nu keur hamil 8 bulan sok digodong-godong uklek-uklekan salon ka Sapikri bisi percaya hek nang kuban uklek-uklekan ini uklek-uklekan beuteung nu antolna tarang jeung sukuna mangangkang tarang ka badug ku salakina muter jiga gangsing eta pamajikan awas kada Sapikri tong diantepkeun pecah ketuban bahaya engal pamajikan bawa ka bidan nya piraku dibawa ka warteg dahar meureun ka warteg mah datang ka bidan sok bu naik kana ranyan muhun da kana kenteng maluhur teuing tarik napasna pasti da tarik ka Mang Agustusan heujeunkeun tarik napas jangan menyerah eta budak tarik keluar terus rambut geus katingali beda rambut si ibuna keneh eta teh naon jangan sari aing pas sari geuning ka mana wawas eta ya gabis dang gabis sok henteu semua itu ge sami ibu bu Allahumma sholli wa sallim mubarik lanjut ada Sapikri cinta nak kumaha karena Allah istri tong kena gelis berukir alisna bibirna bergincu anger mual abadi bukan alis berukir bukan bibir bergincu yang kudambakan gadis yang punya malu cinta karena dasi sok atuh bantuan tapi rakyat aja siap nah, awas temiluan burut siap balik lagi cinta karena dasi bagus bekaskan oh tong sina ngagenok dina tikoro bekaskeun oh sok iki tuan aramun pangajian mingguan tah aya di dieu pangajian mingguan sok poe naon poe mingguan mah ijem poe minggu di mana-mana ge mingguan mah lain poe Senin da Jumaahan ge tara poe Sabtu
Sakali deui cinta karena dasi akan segera basi. Saya kemarin mau pesan. Cinta karena dasi akan segera basi. Cinta karena gincu akan segera layu. Bu, saya pikir kade cinta bu anyar kawin. Ibu baheula jeung ayeuna pasti beda. Terus abdi anyar kawin mah bu, paingan paribasa. Jalan-jalan ke pasar baru paling enak beli pisitan, paling enak jadi pengantin baru di kamar silih ciwitan. Eta pengantin anyar meleman pertama salakina ku pemajikan di ciwit banja, tapi kan kagetihan dan teu amek kalau diasongkeun deui leungeunna ka pamajikana iwit euy. Boleh. Ciwit euy mah iwit euy. Ngeri palingannya takane jangan lamun sanji geus bercinta yakin ibu sok agageluan lamun geus bogoh mata sok aya bahasa mengatakan kalau cinta sudah melekat kayak kotok rasa coklat, kalau cinta sudah bersemi cacing tanah terasa supermi, kalau cinta sudah membara tai kucing pun terasa pedah. Cek abdi mah cek saha tai kucing asa pedah anggar we tai kucing mah kumaha tuh geuning nyahoeun si eta mah berarti geus ngaletak. Cik atuh bu, roti aya, susu ayana sarapan pagi teh jeung teh ucing. Hasum cenah, eta yang pahit teh. Subhanallah anyar kawin bu, ya Allah, abdi pada angkat pecaroge dituyun. Sungguh hujan gedulug abuh. Kumaha cek abdi embis. Abdi manja nyebut gebis ge embis, sugan salaki moal milu manja. Ai cek salaki teh angun-angun. Na motor muntang meniti papareket na keukeuk kudu muntang sing tarik muntang nayang nyebut na ge yayang muntang tarik lagi jerik muasan sakit enggak yang udah ayo nama hayang milu numpak motor besok dicarekan miring cicing berat atau dititagi hidung we abdi muntang kena cangkeng mah berat ngap kana naon atuh katungkang we kana behel abdi muntang kana kakakna nyebutkeun lah asam larang salebutut. Ya Allah bu anyar kawin mah abdi dicoceureun ngiti pangupugeun ngagepugkeun aa rieuh yeuh oskadon leuleus yeuh irek irek bubar jagjag ajak aki-aki lamun hayang jagjag deui jiga panganten minum kuku bima mun eueuh kuku bima neangan kuku kerud. Aja bisa yang jika parawan minum jamu sari rapet ngan kahade bisi pahini juga katana abdi malam Jumat kamari meureun di dituana mah hayang harmonis salakina ninyuh kuku bima pamajikana ninyuh jamu sari rapet ai pake salah ngaleut aja salakina minum jamu sari rapet pamajikana minum kuku bima ai geus tengah pagi nek dipake teu bisa pamajikana jegeng heuras salakina ceurik kunaon teu bisa engki gara-gara minum sari rapet. Subhanallah cinta na anu kumaha atuh cinta karena kadejang da ini kah teh ibadahna ge nikah mah ibadah spesial ibadah naon bu ibadah nikmat dari spesial ari bahasa spesial teh abdi masuk inget kana martabak spesial ayak nu make kacang ayak nu pake telur jadi saya pikir nikah teh spesial pakai kacang aduh cepet pikir yes pakai kacang ibu nikah teh spesial pakai telur lagi buah si apa tuh cep ya hari ibadah tepan tilu kategori aya ibadah nikmat aya ibadah capek aya ibadah nyeri naon dihitan ibadah capek haji umroh ibadah nikmat naon nikah spesial cinta tos teu aya cep fikri aya nu kadua waroh naon ce naon bi warohmah naon ari warohmah teh
Hah? Lancek mah ya kapan warok mah lancek mah geus maot lieu warok mah tekanya kasih sayang setelah dilanjut warok mah Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih sholawat heula siap sholawat deui siap sholawat deui subhanallah berarti urang Neglasari semua cinta Nabi Muhammad semua cinta sholawat tepuk tangan untuk orang Neglasari luar biasa kurang kompak keprokna tepuk tangan satu kali sekali tepuk tangan satu kali dua kali berkali-kali subhanallah resep hari ngaji jeung murid TK atuh geus murid kita keprok-keprok ayo ya TK ya TK kaman kadaluarsa Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik salawatul saduna fi dunya wa zuna fil ukhra bi Khadijatul Kubra wa Fatimah Zahra bi Khadijatul Kubra wa Fatimah Zahra sadayana di dunia luar biasa hadrah bi Khadijatul Kubra wa Fatimah Zahra bi Khadijatul Kubra wa Fatimah Zahra ya ayyuhan nabi wal kawkabu durri ya ayyuhan nabi kawkabu durri anta imamul hadra sultanul ghaibi anta imamul hadra sultanul ghaibi sadayana sekali ayyuhan nabi Allah wal kawkabu durri Allah ya ayyuhan nabi wal kawkabu durri anta imamul hadra sultanul ghaibi anta imamul hadra sultanul ghaibi Allahumma sholli wa sallim wa barik setengah opat kirang salid paslah begikeun ka setengah opat warok mahkanya ibunya ke ceroge tuh nah balas kunya can muat mau dikubur ya bapaknya ke bojo itu tuh nemal ya nemal cek abdi dia sulit tuh mah gini gini pahit celon lah cek akannya ante ke bojo nya kepaksa nemal atuh ce ari ngaran awewe capena subhanallah Pak abdi 2 jam setengah gerabu pangawasan ayeuna di dieu tadi pangawasan engke muni ngaji deui salaki kada nganteur ayeuna di mana keur sarena mobil beri ngarep-ngarep pamajikan anu keur guguruk pidato samarok ari pidato neangan duit padahal nya punten pawasin punten ke tante abdi mah da ibu Ridho adi teh Ridho abdi mah wios teu dibere duit oge wios abdi mah dibere duit syukur ku pausin henteu wae mah piraku udah pausin ke jelema eling ke pausin eling na pausin kumaha mere gede jeung leutik mun mere gede berarti pausin teh eling mun mere leutik berarti henteu kegede kesopan kan hajat nyebut eling singa acep ngancep tong aneh lamun geus aya budak kanya nu tadina kabojo 100% kasalaki 100% geus boga anak mah berubah nuhun Bu gegede namanya kasaha kabudak 80% kabudak 20% kasalaki 20% ka pamajikan mata lamun salaki
usaha digawe nyebutna melaan anak pamajikan. Karena sing nyebut ngabela pamajikan anak ya, pamajikan balik di panyabaan nu pangheulana dipangku ku salaki anak atau pamajikan anak. Osok salaki ecek mangku heula ecek memeh anak. Gara-gara salaki ecek tuh Pak Osin putra nu bungsu kapungkur nuju alit keneh capikri ke alit keneh. Ya Allah Pak Osin uih angkat di kantor, uih di kantor dongkap ka bumi capikri calanana morosot. Pak Osin udah ada bagar kasar geuning calana morosot enggak diangserkeun ku Pak Osin. Da Pak Osin gede kanya ka anak. Ari ka pamajikan mah geus kurang kanya salaki calana pamajikan itu sebenarnya jadi porosotkan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Subhanallah wa jalla wa hana pentangkal sampo. Ternyata geuning nu hadir ka juri ge aya. Sugan teh juri itu takapan ari jelema masuk ieu teh dina kursi dina caraan ari juri mah di kebon tuh gini itu aya nu keur ngaji di kebon sampe berarti itu teh ngaranna nyumput maya juri kudu center sopan ka batur nyebut juri ade cet sing agung kanya tuh tinggali geuning di dieu nu geus karot cek kunaon rumah tangga awet dugikeun ka ayeuna tenang tentram mitas kuno karena aya kanya dengan modal kanya emak nu geus kolot akang nu geus kolot ibu rumah tangga alhamdulillah masih sakit nah sare sanajan jeung aki-aki bapak rumanina tumpak nini nang modal nu utama kade cepikri sing kuat iman sok aya nu ngagodana komong ke geus boga budak mata kahade dunia anak awewe sing kuat ku iman eta sabab nu tilu sok ngagoda latulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah peupeujeuh harta banda anak tong jadi penghalang kana jalan eling ka Gusti Allah enjing hidup pager bade angkat ditu kapi bojoeun sok sungkeman heula ibu Rama hidup moal bisa sukses rumah tangga hirup moal bisa barokah lamun teu aya ridho tinu jadi indung jeung nu jadi bapa mata kahadebu kecelak ti soca nu jadi indung ku nyeri hate ku kalakuan anak naudzubillah ibu salajan beunghar loba dunia tapi wani-wani milaraan ngan nyeri kanu jadi indung tepikeun ka ceurik ibu tong berharap untuk masuk surga cek Allah tong boro-boro asup ka surga ngambeu seungitna surga nage geus diharamkeun ku Allah naudzubillahi min dzalik sakitu nu kapihatur kirang langkung dihapunten kasadayana margi tos 3:04 pas abdi naos sajam langkung 5 menit da tos aya kila-kilana benten abdi mah bu cicirena lamun ngaji geus sajam leuwih ieu eusi kardus jeung eusi amplop nu rek dibikeun ku Bapak Osin geus kokoletakan dina dieu subhanallah hatur nuhun Pak Osin kunaon akang meni keprok jangan dikeprokan kuno pompet na ompong ngalepet Allahumma sholli wa sallim wa barik Allahumma sholli wa sallim wa barik sate acana punten bapak eta nu di kopiah nu caket bermasker akang ka dieu sakedap mohon eta sakedap ka dieu ka dieu sakedap bener we kieu sok ka dieu awas tolong diharuan ini yang mungkin di depan Allah yang mulia oh cepengan saha ngaran nami Bebeng Bebeng sisi saha Bebeng sabaraha tahun 4 tahun oh keren aja awas tinggi sing iya teh kagamulan Allah makhluk Allah mata bu punten ari jadi jelema ulah sok ngabeda-bedakeun jelema di hareupeun jelema ayeuna mah loba jelema nu beunghar teu jeung nu miskin aya nu beunghar di deketan nu miskin di jauhan sok aya nu kitu ari nu beunghar di akraban aya nu miskin di antop gengsi rarajengan jeung jelema miskin aya nu kitu mang
Mang Bebeng. Beng, jeung saha ka dieu? Ibu-ibu, gimana lemur? Ini tuh jauh, lempang ka dieu. Subhanallah, tepuk tangan buat Mang Bebeng. Orang yang seperti ini semangat mengaji, sing era tuh jarajak nu orang. Ucalager, mana? Bu, punten. Abdi di dia penampilan jeung Mang Bebeng jauh, tapi di hadapan Allah mungkin tinggi. Mengabedakan di harapan Allah, lain ku pakaian, lain ku gelis, lain ku benghar, lain ku miskin, tapi ku iman jeung takwa, ku hate jeung amal perbuah. Tah ngalus hate mah ieu. Moal ngobrolkeun batur, moal ngagosip, benar. Ditanya we na malam konek, lamun loading mana? Beng, sok ngaji dara. Duit kita apa sok jajan sok kenangan kan hargas ya sholawat Beng, sok sholawat bisa tuh sholatullah ala toha rasulillah sholatullah salamullah ala yasin habibillah. Hatinya ibu nyambung, cuman iya nak kurang hatinya mah nyambung. Subhanallah, lamun nyambung moal daek ka dieu jeung moal cicing moal ngabandungan si Bebeng teh. Tepuk tangan buat Bebeng. Subhanallah. Bebeng geus husuk ngaji kita tadi melongkeun ka dieu. Bebeng teh mulia cek Allah. Ku haji mah ka dieu ku paosin di buru harap rek di bahanan. Diberi susu, diberi sprit. Bebeng mah ka dieu jaba senal nage biasa. Baju ge ieu pamere di pensiunan korpri. Beng sapangatan teh Bu Haji di poe kiamahnya Bebeng teh abdi sok teh lihat. Da urang boro-boro Bebeng urang derek Muhammad itunya. Subhanallah. Beng doakeun ieu lembur. Doakeun Bu Haji, doakeun panganten. Doakeun ieu di dieu sing jauh tina balai, jauh tina azab di Allah, tina musibah bencana di Allah. Bebeng alus hatena Beng hadiah keur Bebeng daek ngaji ka panggung Bebeng 100.000 jeung Bebeng ditaros jeung saha ka dieu ibu imana itu ditambah deui Beng 100.000 jeung Bebeng. Subhanallah, nuhunnya Bengnya. Subhanallah. Beng, assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Bukan yuk antum ikan dari bapak. Subhanallah. Bu, tepuk tangan buat Cak Bebeng. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Subhanallah. Ternyata ada Bebeng di sini, bangga. Tah, beuting ieu nu mawa barokah di lembur periungan ieu teh. Beuting eta nu diijabah ku Allah doa teh di antara nu ngariung di dieu. Maka kadabu ulah nyepelekeun kana penampilan seseorang, ulah nyepelekeun kana keadaan seseorang. Mungkin itulah orang yang sangat dicintai, yang dimuliakan oleh Allah. Urang mah can karuhan. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Sakitu nu kapihatur hapunten Pak Osin, abdi da ieu bade teras ngabujeng deui acara. Alhamdulillah Bu, 5 bulan jadwal abdi sadaya di Karyansel kene teu naroskeun oge gara-gara wabah teh meuni 150 tempat 150 kardus hangus tuh. Alhamdulillah ayeuna ka dieu ceuk kagantian ti Posi. Sama abdi enji tak itu Kang Dece, di balik musibah pasti ada hikmah. Subhanallah, abdi mutara biasa diangkir ku artis, abdi diangkir dionang ku Siti Nurhalisa, artis Malaysia. Alhamdulillah abdi terus dipasihan tiket, abdi kadang ngisi acara di Malaya, dina hajatan syukuran hitanan si Upin jeung si Ipin. Dipercaya Bu
balik bohong. Buah kaliki misalnya di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka Nabi sing seueur maca Al-Qur'an. Aminan. Kurang kompak aminan. Buah kaliki misalnya di parapatan mun ibu bapak ngaku cinta ka Nabi sing seueur maca sholawatan. Buah kaliki misalnya di parapatan mun paosin ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan. Bebeng amin bari seuri ngamung berarti ngamung. Kita tadi abdi imleki buah kaliki langsung amin ternyata ngamung. Subhanallah. Sakai deui buah kaliki meserna di parapatan mun paosin ngaku cinta ka abdi sing daek ngaberkatan. Terima kasih atas dukungannya. Buah kaliki meserna di parapatan sakitu ti abdi hapunten tina sagala rugi kalepatan. Sanestu hoyong dipanjangan waktu natos penyekapan kena ku bahasa sikabayan muliki nanti cikijing meuli enteng sisi pasar mun ngaji nak lila teuing ieu beuteung enggeus. Abdi mah teu ngajawab kitu oh sih. Itu ditarik lapar cenah. Mun tapi keun kalesot mas kalge. Dia pagosan manfaat agung barokah kane urang sadaya. Wabilusus apapun yang telah dikorbankan oleh Bapak Husin sing janten amal kasayan. Syariat Husin mengumpulkan urang hakikat Allah. Moga-moga urang sing dikumpulkan urang neglasari tamat di surga. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.